Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami SIM abdi Inesa Amelia di kelas 11 5. Abdi bade macakeun sajak anu judulna Pahlawan Ilmu karya Ines. Guru teh ibarat panon poe caang ngabinding urang dina poe na jalan. Ku kahadean, sabar jeung kasabaran. Ngabukakeun panto dunia pangaweruh anu lega. Ngajar ku saukur ku kecap atawa kita, tapi ku conto jeung hate nu tulus. Ngahudangkeun sumanget, ngajarkeun alus. Guru teh lampu hirup nu eueuh tandingna. Kumaha bisa urang henteu emut jasa nuges ngawangun urang dina jadi dewasa. Guru, anjeun pahlawan dina sagala rasa. Jasa anjeun moal leungit waktu atawa mangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.